Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah dina danget ayeuna patepang deui sareng Bapa diajar basa Sunda. Alhamdulillah dina danget ieu Bapa sapertos biasa bade mendarkeun ngeunaan materi paribasa jeung babasan. Mangga hidup sadaya tiasa regepkeun naon-naon materi anu bakal dipedar ku Bapa. Hidup sadaya dina pedaran ti heula geus disebutkeun yen paribasa teh mangrupa babandingan kalakuan atawa kaayaan jelema kana kalakuan hiji hal anu bisa jadi perlambang lakuning hirup. Minangka pakeman basa, paribasa oge kekecapana geus matok. Paribasa monyet ngagugulung kalapa umpamana bae henteu bisa diganti jadi jelema ngagugulung kalapa atawa monyet ngagugulung samangka. Geus puguh entep seureuna jeung pok-pokana deui. Henteu bisa dirobah jadi kalapa digugulung ku monyet atawa monyet ngagugulung kalapa. Sakumaha umumna pakeman basa, paribasa oge henteu bisa dirobah jadi ragam basa hormat atanapi dilemeskeun. Hidup sadaya dina wanguna paribasa mangrupa kalimah, beda jeung babasan anu mangrupa gabungan kecap, frase atawa kecap kantetan. Hidup sadaya dina paribasa ngagaduhan papasingan. Tah dumasar kana maksud anu dikandungna, paribasa bisa dipasing-pasing jadi 3 golongan. Nyata hiji paribasa wawaran luang, 2 paribasa pangjurung laku hade, jeung 3 paribasa panyaram lampa. Mangga urang pedar bae hiji-hiji. Nu kahiji paribasa wawaran luang. Naon sih anu disebut paribasa wawaran luang teh? Paribasa wawaran luang eusina ngebrehkeun pangalaman anu geus lumrah di masyarakat sarta bahan babandingan pikeun laku lampah urang. Pek geratitenan contoh ieu. Hiji, ayakan mah tara meunang kancra. Tah maksudna naon? Maksudna nyaeta usaha ku modal leutik hasil lage oge moal gede. Contoh nu kadua, bebek ngoyor di sagara ngrek nginum neangan cai. Maksudna lubak libuk loba harta oge tapi teu bisa make lantaran lain hakna. Contoh nu katilu, buburuh nyatu diupah beas. Maksudna menang 2 rupa keuntungan atawa anu diajar bari menang biaya. Anda saat ini sedang mengikuti pembelajaran bahasa Sunda online di channel Aja Sumarja. Contoh nu kaopat, mapatahan ngojai kamri. Maksudna mapatahan ka jalema anu leuwih loba kanyahona jeung pangalamanana. Tah eta contoh 4 contoh paribasa wawaran luang. Ayeuna nu kadua paribasa pangjurung laku hade. Naon eusina paribasa pangjurung laku hade? Eusina mangrupa pangjurung pikeun milampah kahadean. Bisa dipiheulaan ku kecap kudu, bisa oge henteu. Pek titenan contoh ieu. Contoh nu kahiji, ari di arah supana kudu dijaga cantangna. Maksudna ari aya banda
anu dialah hasilnya kudu daek ngurusna. Contoh nu kadua, kajen panas tonggong asal tiis beteng. Maksudna kudu getol digawe, sanajan kumaha capena oge kudu ngawayahkeun, antukna bakal menang pangupa jiwa. Contoh nu katilu, cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Maksudna sagala rupa oge, sanajan sakumaha hesena, lamun dileukeunnan mah bari junun tangtu bakal bisa. Contoh nu kaopat, kudu tungkul kajukut tanggah kasadapan. Maksudna naon? Maksudna kudu junun ari digawe teh, ulah kabengbat kunu lain-lain. Tah, eta opat contoh nu kalebet paribasa pangjurung laku hade. Ayeuna nu katilu, paribasa panyeram lampah. Paribasa panyeram lampah salah. Nah, mangga titenan naon eusina paribasa panyeram lampah salah eusina nyata panyeram sangkan ulah migawe pagawean anu matak rugi, buah keur dirina, buah keur batur, biasana bisa dipieun heulaan ku kecap ulah. Mangga titenan contoh hiji, culdog-dog tinggal igel. Maksudna ninggalkeun pagawean baku, ngalampahkeun pagawean anu taya hartina. Contoh nu kadua, morol julang ngalepaskeun pesing. Maksudna naon? Nyaeta ngalesotkeun barang anu geus kapimilik lantaran kabita kunu leuwih hade, kun leuwih gede, padahal cantang tu. Contoh nu katilu, ngeupel ngahuapkeun maneh. Maksudna naon? Nyaeta maksudna nyieun aturan anu nguntungkeun pikeun ka dirina sorangan. Contoh nu kaopat, pagiri-giri calik, pagirang-girang tampian. Maksudna teu daek disapait sama manis, teu daek sabilulungan pada hayang leuwih ti babaturana atawa dulur. Tah eta hidup sadaya opat contoh anu kalebet paribasa panyeram lampah salah. Ena urang ngaguar ngeunaan babasan. Urang mindeng ngadenge kecap gede hulu. Contoh pek perhatikeun dina kalimah ieu. Si uday mah gede hulu, abong-abong anak nu beunghar. Tah hidup sadaya kecap gede hulu didinya teu ngandung yang cirah si uday teh gede, tapi ngandung harti si uday teh sombong. Tah kecap gede hulu didinya mangrupa babasan. Eta ngandung harti yen anu dipake dina babasan mah harti injeman, lain harti saujratna. Seperti anu geus disebutkeun ti heula, babasan teh mangrupa babandingan kaayaan, kalakuan, atawa pasipatan jelema. Ari anu jadi babandingan mah bisa jelema deui, bisa sesatuan, bisa tutuwuhan jeung sajabana. Babasan oge mangrupa pakeman basa anu geus matok kekecapana jeung euteup seureuhna. Teu bisa dirobah, lamun dirobah bakal ngarobah hartina. Upamana bae kecap gede hulu, tangtu beda hartina jeung hulu gede. Teu bisa diselapan ku kecap sejen deui. Upama bae jadi hulu nu gede, hulu geus gede, atawa huluna nu gede. Sarua jeung paribasa, babasan oge
teu bisa dirubah jadi gede hulu mah jadi ragam basa hormat atau dilemeskeun upama bae jadi ageng mastaka. Gede hulu mah nya gede hulu teu bisa dirubah tetap gede hulu. Hidup sadaya tah eta anu tiasa dipedarkeun ku Bapa ngeunaan materi paribasa jeung babasan. Mangga hidup sadaya tiasa mempelajari mukaan deui bukuna kantun ngamantepkeun materi supaya paham sadaya. Sakitu bae kapihatur kulawan di akhir wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.